Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng pada pangsareng. Anissa Nuradian dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pemirsa, puluhan murid sekolah perkebunan Dewata Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Nudina tanggal 8 Maret 2022 kena kaburuk. Masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi. Informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancaburi, Asep Taulani netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deukeut jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional. Disaprep 2 minggu katukang, maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sakola SDN Cisandari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum